Siap, Cek? Kade tong nincak budak leutik. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfirlah. Pria yang punya hati ceteng pihak teh kuah isari teh malah bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi tunggu bantuan saeutik siap saeutik Cek terlalu bersemangat ya siap Cek ditarik siap Kang bantuan cinta karena dasi cing kompak, cing tarik, sekali deui. Cinta karena dasi akan segera basi. Acan kang eta mah henteu. Lu tadi awal hungkul. Ya Kang ya? Awal hungkul. Jadi kudu balikan deui. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupang tarikna berarti gede tanaga. Nunga jawab salam urang doakeun mudah-mudahan masing dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, masing dibabarikeun maotna. Ece maot alim babari kitu. Oh hayang hese ece mah. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi maliki haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Al-hadis. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lalu gitu aja. Kinten-kinten upami ku abdi diajak sholawatan heula siap. Siap ngaluarkeun sorana siapa? Siap Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kunaon Kang can siap? Cari cing wae aja. Sekali deui. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sadaya jama'an wa alamu hijabah. Ya sadaya jama'an wa alamu hijabah. Sing sareng angkat jarak Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu Nubia diaminan teh? Diaminan teh? Aja hoyong ka Mekah hoyong. Tos daftar teh acan. Gaduh artos teh. Rek sahanu mawa. Aja mun teu boga artos mah daftar heula ka Allah. Da Allah nu ngagaduhan Mekah Madinah, betul? Di abdi aya nini aki-aki teu bogaeun harta, teu bogaeun banda, tapi bisa indit ka Mekah saking ku kayeng hayang ka Mekah. Mangkaning duit teu boga, kumaha carana? Carana teh dibere duitna ku budakna, sabab budakna nu bungsu nikah ka aki-aki. Aki-akina beunghar ece.
beres nikah langsung didaftarkan haji umroh berangkat langsung eta nini jeung aki-aki nu teu boga harta teh. Ibu hoyong alim gitu kawinkeun budak ka aki-aki. Anu kade ulah kasih aki itu tuh. Ulah kasih aki itu. Mun ibu nikahkeun budak kasih aki itu ka Mekah moal budak ruksak. Pria yang punya hati Ceteng pihak teh ku Aisyah teh malah bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi tunggu bantuan saeutik siap saeutik terlalu bersemangat ya. Siap ya ditarik siap kamu bantuan cinta karena dasi cing kompak, cing tarik, sekali lagi. Cinta karena dasi akan segera basi. Acan kang eta mantep. Lu tadi awal hungkul. Ya Kang ya? Awal hungkul. Jadi kudu balikan deui. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu bukan jawabnya lain si deui tapi balikan deui sebenarnya harus ngalagu udah gimana bae aja ngaji teu bisa atuh ngalagu balik di dia teh sok nyarora Kang, lu teh nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Deui cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Rausen teh kan menyebut terausen congean tah ceuring. Belaan ranteng urat diporo dilagukeun Kang. Panamun teh dilagukeun mah moal geunah. Leres teh. Leres Bu. Saur Aisyah nu penting mah istri teh punya rasa malu. Teh Pia insyaallah Teh Pia mah abdi tos kenal ti alit wargi ti kecil nyaho ti kecil aja. Tina dina kandungan meureun janten wargi. Teh Pia ti alit tos nutupan auratna tos gaduh ka isin. Kade ibu ulah ayeuna di pangajian di kerudung soteh. Abdi mah da apa nu sok di kerudung jeung nutara. Nutara di kerudung hek make kerudung kaciri nyareleng sol. Apaan? Batu nasep itu jan. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum
palih ditu sok ngaralih ka payung anu ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina tong waka diaminan da acan pindah naon ge tah ieu teh janten aya door prize ieu aya nomor ece kupon janten bade dihijikeun sareng sawer upami ece kenging kertas ieu teh kenging dipiceun sakuan tingali nomorna engkin di akhir acara insyaallah diumumkeun kenging naon tina kupon ieu siap ce kade tong nincak budak leutik Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana bari sholawatan Sallallahu ala Muhammad balikna mawa berkat hanjakal ngan kursa etik sigana dileg-leg ustad geus udon eta budak ka ustad da ustad mah loba berkat teh berilmu ceuk dados teh katakan doakeun ajengan kiai cing panjang umur ya Allah ya Rabbal acara ungi urang ayeuna teh nyaeta walimatun nikah. Pernikahan syukuran pernikahan Aisyah sinareng teh Pia. Ibu abdi bade naros ari nikah teh naon? Naon, Pak? Hah? Nikah teh naon, Cek? Ieu teh geus narikah acan. Banyak aja terus nini acan nikah. Hari nikah teh naon Bu? Ibadah atuh Kang, ini hese. Nikah teh mangrupikeun ibadah. Saur sepuh kapungkur pan ibadah aya 3. Hiji ibadah nyeri, 2 ibadah capek, 3 ibadah niat. Sabaraha cenah 3. Ari cek ajengan mah ibadah aya 2, hiji ibadah mahdoh, 2 ibadah goer mahdoh. Ngan abdi mah moal ngabahas nu eta. Rek ngabahas nu 3, hiji aya ibadah anu nyeri. Naon ibadah nyeri teh? Di khitan.
Dikeureut akang tos dikeureut acan. Ibadah nyeri teh hitan ibu. Nah make janten ibadah sabab parentah ti Gusti Allah. Naon we anu diparentahkeun ku Gusti Allah maka eta bernilai janten ibadah. Nah cenah neng naik hitan teh make kalebetkeun kana ibadah nyeri abdi bade naros ka pamaget ari dihitan nyeri henteu Kang. Sok atuh dihitan deui isukan. Pak dihitan nyeri henteu. Ieu teh aya bapak-bapak aya. Kunaon bapak-bapak mah tara nyora. Aya ku ayana nyora pika keungeun. Pak damang. Sok gara-gara bapak hitan teh bener nyeri. Nyeri aja. Naon buktina teu aya nu hoyong deui dihitan. Lamun dihitan nikmat mah atuh akang marawis ge katagihan. Darasna. Eta bukti ibadah anu nyeri teh nyaeta khid. Nu kadua aya ibadah anu capek. Naon ibadah capek teh? Ibadah haji. Tawaf kurilingan Ka'bah, tambah sa'i Safa Marwah. Baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan ece bari bolak-balik teh acan ibadah-ibadah anu sejenna. Capek ibadah haji mah taruhanan nyawa tapi tinggali teu aya nu kapok ka Mekah pasti sadayana hoyong ngaraosan jarah Mekah Madin. Leres teu? Matak anu bade angkat ka Mekah percis mirip saperti nu maot kan. Nu bade ka Mekah nganggo acuk serba bodas ari nu maot. Nu maot acukna warna naon ce? Bodas namina boe. Nu bade ka Mekah didongkapan halal bihalal sirih hampura ari nu maot. Didongkapan dilayan. Nu bade ka Mekah diadanan dikomatan ari nu maot. Diadanan dikomatan damaknya rek adan sorangan. Nu bade ka Mekah dianterkeun ku dulur baraya ari nu maot. Dianterkeun maknya dek lempang sorangan. Nu bade ka Mekah bakal kenging pemeriksaan di bandara, paspor, visa, kesehatan komplit, paspor asli nikmat, gaduh sertifikat vaksin zaman ayeuna mah, gaduh hasil swab. Tiasa angkat ka Mekah, dugi ka Mekah ninggali Ka'bah, nikmat kitu mah. Ayeuna sami nu maot bakal kenging pemeriksaan di mana? Di embarkasi kubur. Kubur adalah pos pertama menuju akhirat. Lamun sae ibadahna, daek ngaluarkeun zakatna, rajin puasana, awal waktu salatna, nikmat bisa nyampe ke surga ketemu Allah jeung Rasul. Tapi lamun di dunia ibadah diengke-engke wae, maot teu kaburu tobat, hirup loba dosa jeung maksiat, maka wirang eta si mayit bakal diwiwirang di yaumil mahsyar di hadapan Allah sinareng Rasulna oge bakal Na'udzubillah tsumma na'udzu. Ibadah haji ibadah anu capek taruhana nyawa. Ngan teu aya nu kapok. Mudah-mudahan we masing dipaparingan nasib Kang. Da ka Mekah mah lain puni sob. Teu saeutik zaman ayeuna jelema anu hartana loba cukup jang daftar haji umroh tapi teu daek berangkat. Coba lamun ku Allah dipaparinan nasib nu teu boga nanaon oge ibu dipaparinan nasib mah tiasa angkat. Urang doakeun di dieu pangarsa babah aa urang doakeun mudah-mudahan masing tiasa angkat. Wah Haji Ali masing tiasa angkat tahun ayeuna. Sareng jamaah-jamaah anu sejenna masing tariasa ang. Ya Allah ya Rabbal. Dua cenah hiji deui. Naon ibadah nikmat teh? Nikah teh. Komo cek pemuda mah nikah teh singkatan NIKAH, nikmat istuning karasa aduh handeut. Cek pemuda eta mah kan. Rek teu nikmat kumaha atuh ibu janten panganten mah. Nu biasana teh pia subuh-subuh teh gutrak-gutrak di dapur masak. Tadi mah 3 jam 4 keneh tos didang dosan.
gelis bagaikan ratu. Nu biasana Aisyah subuh-subuh teh wiridan keneh di masjid, tadi mah entos nganggojas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Dongkap rombongan Aisyah beserta keluarga disambut ku sholawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi laras gitu disambut ce laras saksina ibu nu aya di dia tadi pas akad laras disambut henteu disambut panganten mah coba si bapak nu datang ka dieu henteu teu disambut da lain pangan Aisyah mah disambut terus ngariung ngayakeun ijab qabul saparantosna ijab qabul disandingkeun teh pia sinareng Aisyah dina kursi pelaminan. Red Aisyah ninggali teh pia bari nyanyi. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh pia teh eleh ditemalan, lirikan matamu menyentuh hati. Torojo temang Edo mawa parasmanan tak gendong kemana-mana. Gendong. Ya Allah, laras ibu nikah teh nikmat. Bahkan ibu panganten mah seperti artis dina sapoe. Anu hayang dipoto teh ngantri nepi ka lawang kaitu. Hayang dipoto jeung Aisyah jeung teh pia. Alhamdulillah bagaikan raja dan ratu dalam sehari. Hoyong tuang dipangnyandakeun, hareudang di kipasan. Duhai senangnya pengantin baru. Sok atuh Kang mending mantuan. Aja sok bantuan. Teroret. Arapa henteu? Arapa aja. Sakali deui teh sela. Duhai senangnya pengantin baru. Sok atuh aja. Si Aja itu sigana 2 minggu deui diumumkeun di masjid. Oke, nyoraja sekali deh. Benar ya mak. Duhai senangnya pengantin